Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal mang? Yo biasa we, yo nanti maikeun daun-daunan, daun kelor yang ubar teh. Terus kolor kieu. Ieu dirup di dunia teh nama. Di mana, Ro? Kieu emang kulilingan. Kulilingan. Kulilingan di mana? Pugu. Hirup teh kudu boga tujuan. Kulilingan. Tujuan hirup. Mang. Nah, laras. Kami kehidupan cocok di pengaruhan kulilingan. Semakin harus gitu. Yang untuk nyalirat suka emutan mang. Nah, hirup tereki wae. Ya, dinikmati we tuh Ro, siga cai anu ngalir. Asa sok teu cakap mang. Bring ka ditu. Bring ka dieu. Hirup teh rame cepat. Jika lauk buruk milu mijah. Nyeta kan hirup mah kudu dinikmati. Ya nikmati we. Hari kanggo nyaliran mamang itu masalah. Resep we brang abring sareng rerencangan. Tapi pan benten deui pamitos gaduh kulawargi mah kedah nyambut kanu kabutuhanana. Supados dina kasegeratanana mah. Sampurasun. Geuning di dieu. Rampe. Ini ya, alasan ya Kang kan dia. Kok dah. Kang. Aduh, Ya, lain. Area naon nih tengah di dieu? iya cewek ya biasa. Nuju menikmati hirup. Ngalir we Kang siga cai sih. Ngalir juga cai. Kada ngalir juga cai masalah ke mau palit dong. Pan hirup mah kena sabar Kang. Sadra Rabah narima dina rencana semesta Kang. Rencana semesta? Apa gitu rencana semesta aja kumaha? Kada eta ngomong teh euy. Ukur pembenaran tina diri sorangan. Anu kitu cocok nu badul nu kitu teh. Lepas gitu kan. Cing. Akang rek nanya ayeuna. Ari cari cing di dieu baru ka tujuan naon? Nyata Kang bauninga dia nuju naroskeun ka Mang Somad. Tujuan hirup mana teh apa? Kamu kana rencana semesta atuh. Wah, ieu lain mah tukang barongan diri sorangan.
Geuning gitu. Aduh. Kieu euy. Bikin ngabagiakeun jalma. Sabagian jalma bisa wae eta tujuan hirup teh. Terpenting. Kusabab manehna boga tujuan hirup. Juga cai tapi didengar manehna poho yen cai oge ngalir teh boga tujuan. Coba lamun tujuan hirup urang teh barang dirumuskeun kitu oge perjalanan hirup urang lamun teh ditangtukeun ti ayeuna. Matakna ulah rungsing lamun bakal hese meuli lingkungan di mana urang cicing. Padahal eta lingkungan teh anu nangtungan lingkungan. Nangtungan lingkungan. Ulah kurang batokeun Kurang mau bisa berkembang lamun lingkungan orang ukur ngalingkung jeung jelema-jelema anu mikirna sempit yang mau berkembang lamun lingkungan orang eusina ukur kurilingan ku jelema-jelema anu nyaman jeung anu sieun ku parobahan. Coba Kumaha Kang? Hirup urang teh belum berkembang. Ini maju. Da jelema-jelemana anu tara ngawangkongkeun kamajuan. Cerek maju kumaha? Kahirupan serangan kita apa? Abong arek ngamalir juga cai nah ngadon caricing sok itu keremertakan tangtungan Ngam atuh. Sampurasun. Rampes. Coba. Nah, lanjut. Balik ah.